teh urang ningali teh nya si Junet jeung si hiji teh si Dado teh tetongengan dina imah randa gua keur noong atunya. Teu aya kita gitu. Aduh ulah gitu kalakuan gitu. Aduh. Teuing atuh eta mah. Lain mah teh angkeun kumaneh mana bejakeun ke si Junet jeung si Dado. Kudu ka dieu wayahna cek RT penting enak kita. Pisan itu penting. Ayeuna pisan. Ayeuna pisan. Siap, Mang. Siap. Sok teh angka itu. Siap. Sok. Ini geus dibere mah nya teh si Junet Oh, dana teh 3 juta. Dengan kerjaan dia pos ya. Beresin pos ya. Kumaha keputusan ini teh ya ampun aduh. duit 3 juta karena menang baku kieu unggul teh ya kumaha. Anjing pakai mau nih minta ya. Ah, dia kasih Junet aja. Aduh. Dia ada kena urusan. Aduh, pusing. Bener-bener ya mate. Tanya bener-bener si Junet ge Mas Pos tadi. tinggal hiji tak kemana ya tak kita mulai ketap kemarin teh. Pos itu di pos teh. Oh si Rona hiji. Oh, ternyata hiji. Untung kayaknya orang lamun rek datang ragem urang teh kumaha teh. Dari si Junet lagi sedang tuh si Junet tuh. Ya, kan gua mah Junet lagi lah terus. A few moments later. Assalamualaikum. Teh. Oh, salah. Teh. Gua kalah dulu. Teh. 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 Mana ya? Teh. Kan juga mabuk dia mah. Oh. Damang teh. Gua kalah dulu. Benar-benar. Jaga Pak teh. Lager ya. Lager. Mana kemana bae, Net? Aya, pokoknya mah. Ulah ngejantang gitu diuk atuh diuk sok pancing tah campuran tah. Oh, Net. Udah awas bentar. Ya. Entuk, Teh. Bener duduk diuk diuk bener. Sudah awaskeun. Ngerang. Ih, kepungan. Aduh. Enak dia, Teh. Mang. Jadi kieu netnya. Oh, coba centang nenang mah. Ada tangan urang ka dieu. Urang ngarek nanya ka RT nya. Ieu masalah pos. Nah, kok masih kieu-kieu keneh. Cenah cek RT nya teh tadi geus ngeluarkeun dana ka si Junet 3 juta. Manya 3 juta cenah kita beli kursi genep kursi hiji. Ieu pos kana bangku we. Untuk sok kieu gini. Kumaha? Aya. Berikeun kana Embe. Gede di mah. Beda di mana Dan? Kamu mau kehet? Ayah pernah mesti beliin tadi beri dia 7 juta. Tah, RT, Mang. Tah, duitnya kan ayah 30 lembar bareum. Rencana ejo. Bareum. Ribuan meureun mana mah. Eta, Mang. 100 ribuan. Tah. Junet kamari kan itu beli B. Pokoknya nama Junet hayang menang B2. Cek tabulak nama harganya hijina 1 juta. Junet mah bikin medit nak kabeh asal menang 2, awe jeung lalaki sajodoh 3 juta. Wah, B2. nya pas itu Anjing 1 juta na mana keun? atuh teh pokona berusaha moal tak pulang tak beureuh Eta nu bilang kita pulang ke Mas Junet deh. tak pulang mah tak sakola mabuk eta mah jual pet bobok deui kesurupan anu Ayo main kita mau ke RT tanya tanya. Oh, ke RT kita karena pos dia, kok bisa dibeli karena doang itu teh maya. Bukan kena kuat. Mana mah Net aduh terbenar pisan Net guys. Dipercayakeun ku aing nya duit 3 juta eta Net. Keur nyieun pos itu kana kieu patut di pos. Kalau dipercayakan Embe dia mah. tentang atuh teh masa itu mau kue kehet bisa atuh Di mana? Sabar hari nambena di imah sabar hari. ayah hiji deui ah Junet Tadi 2 teh cenah enak hiji benak mah eta. Jadi kemana tuh? hiji deui teh dipencit tak apa kata dihakan sebelum gue cek eta benar Rumah daro kan. Keur pos bikin kana domba kunaon? Dipencit deui. Diharanakan budaya ka aing teu mere-mere. Mah teh nyaho balik deui eta duit masyarakat eta. ah tenang teh Era aing eta kita-kita. oh siap Mana keur beungeut ieu. Mana yang pasti kena hanya gitu. aya tuh profesional Bener, makanya. siap benar Sok makana tah. Oh, mana? Balikeun eta duit eta. siap Dingin ya. siap Kang RT biar geus ngomong. tenang atuh baik Junet hujan hayang keneh jadi hasil. oh Dan RT cenah duit 7 juta perlu dibalikin bukti kan aya
ke barudak ayeuna kasih jujurnya sih eta angka pertanggungjawaban aing mah ieu. Mang. Bawa ete belum mah. Boro-boro diberi kopi jeung rokok. Sorangan bae ngarokok teh. Jadi kekuliringan bae nih. Kopi. Cukup peng mah bukan aman. Kopi 12 dulina. Ya aing dari tadi ngopi. Nah, diberi kopi. Tadi di mah ngopi bae. Kosong. Nah, iya tahu. Keren yo. Jadi RTM lah. Nah, udut dah. Udut bae nih deui belat. RT mah lu kieu cenah uduna. Beda duit ke mana emang geuning kalau diberi ke embek belat-belat tanya sama mana. Ini tujuh ela bohong tapi. Ya, kan? Siang ada HP tadi sampai ke depan tadi ya aing. Ya kan? Aing mah akan nungkul. Akan kita kumaha tanggung jawab. Siap. Masyarakat di desa terakhir mah dipijit dijawab lu dia teh. Siap, siap. Ha. Iya iya awak bisa gede karu sental. Siap, Dan. Aing teh komandan pokokna mah mung nyaho be mah kudu aya duit beta saja. Nu eta sisa tadi RT sabejakeun tah. Kudu digantian. Siap kan? Aing poho. Siapa mang mengadar RT sampai nya kandang-kandang teh. Coba. Siap kan? Aing ada rumpul. Ah, siap siap. Ya. Apa nama aing mana gini ya? Iya ya nya edetnya. Asok teh. Eta duit anu kana embek anu 3 juta kudu balik deui pokona nama. 3 juta. Hayang nyaho aing mah hayang nyaho. Dit pinjam mindset tang gitu. Wah, ini kana naon 3 juta. Terus sabaraha? Tambahan deui. Masalah tambahannya gampang, Net. Tapi aing mah teu percaya ke maneh. Kamari ge dibeli 3 juta kalah dibeli ke embe. Wae kita mandi 5 juta. Sukan. Siap, Dan. Nih, Siap. pokoknya yo. Siap. Jangan untuk share. Apena bagus. Tahlit anggaran di hasil kita dibikin kuota. Di sana di bikinan taruh dikirim ke kanaran. Anak tujuh di nenek-nenek pewot. Ya kan? Supaya orang intip. Siap, Dan. Orang intip. Utap intip. Masalah intip cek bung. Siap. Siap, Dan. Mas, ini mah HP teh lain masalah. Maaf naon dan. Lain masalah. Aing mah mas ngop. Aing mah masalah nyong HP ini masalah kayak itu ka dieu aing mah ulah tahu mana nya. Sip pecat gue jadi hangsip mana. Oh, profesional. Tapi aing teh ngeguskeun ieu ya masalah dana ieu ka pusat ieu. Ke pusat luhur. Mau bisa juga kita bisa kalau Si nyaman tak nyerang luhur kuduna net. Bisa aneh kamu. Mau bisa tuh juga kita pakai sepatu kuat nggak bisa naik. Esang. Asal itu. Esang. Ah, pokoknya mah bisa juga. Mau bisa, Bang. Jadi iya, wah emang beas. Sampai galau memang bos. Ya cenah dibilang ditinggal aku salah. Pas diberi anggaran jeung ngaliwet dihakan. Dilebokan. Kau. Ya kan? Aing mah akan nungkul. Lagi ada manetnya. Oh siap teh. Duit anu pake beli embe kemarin 7 juta, mana ku ayakeun isukan ku aing dibere deui 5 juta, jadi 8 juta tah. Kudu dibereskeun eta pos tah, ulah sampai ka kieu yeuh. Aing mah percayakeun ka maneh. Malah diberikan kana embe, beleguk maneh mah pengen. Aduh, Kan pintar Junet. beleguk berarti ngudul jeung ngopi. Ku diberi getara. Jadi otakna Buat minum udah lapar.
duit suruh dibayarkeun nah. Eta cuma yang gini tadi sabang tadi teh ada sama di sabaraha tadi. Tapi mah 5 biji, Sabaraha sabaraha. 5 biji berapa nama? 5 juta 5 biji. Berapa bos? 5 juta. 5 juta nih. Berapa nih tanya? 8 juta aku dari duit eta. Dulu nyokopkeun di Cipos terjadi cenah 8 juta cenah eta. Jadi rakyat eta salah. Oh, siap. Gua dalam dulu. Siap, Bos. Oh, tenang. Nah, Net, dulu kemudian Net. Nah, 5 lah. 5 kan? Nah, Masa-masa film bokep buat bikin kemana tah 5 juta tah di pusat tadi kirim. Oh, siap. Itu benar mana ya? Siap. Ulah sampai terjadi tah pos tah. Siap, tenang, teh. Dengan terjadinya ya. Siap, Mak. Mau apa ini? Bayana urang ka dieu deui. Kudu jadi. Kudu jadi.